Tuh, iya ya, Bang. Nambahkan ban kempes. Sok bawa tadi yang konter selesai ya. Nambah ban mobil naon eta? Nanyakeun mobil naon kan ban nomor sabaraha wae ban mobil mah. Bisa teu nambahna? Ban mobil mah cetek eta mah kieu aingna. Ya sok atuh, bisa mah. Nah, yuk, lihat aku. Sok bawa kali kuat. Oh iya lah, aing. Lain ku sorangan itu tunggal kabatan kumaha ieu mah. Sok bawa dia. Oh iya tah, kop tah. Nah, Kira wa. Uang pariksa heula itu ya. sok, aku mah tukang tambal we di kumaha ge. Beli pentilna beb. Kemana we meuli pentil? Ke Kawali lah. Buat kemana? Kawali abeh tere. Ka naon, ka tukang naon meuli pentil? Ka tukang tambal. Wah, sugan ke tukang tahu. Tep lain lah. Caprak pisan. Ka Kawali we nya? Jig. Sok atuh. Ayo ge, ayo. Boleh lah ya, Mang Daya. Iya. Jig. Ah. Aing jauh meuli pentil mah kudu ka Kawali, mun aing aya we di dieu atuh Mang Dayat euy. Lah, aing jauh-jauh meuli pentil Kawali. Ya, Mang Dayat ya, pentilna. Buat dikedekeun bawa, beb. Oh iya lah, aing jauh-jauh ke Kawali ka bener teuing. Padahal Ya sing aya di dieu atuh. Oke, aing ke rumah duitnya. Anjir. Aing mah bisa mah santen pentil model kieu gitu. Duh, aing salah kumaha teuing. Aing yatim harese euy. Bayi aing ngalahna tuh. Bantuan atuh, Beb. Ah, teu guna-guna nita atuh aing kumaha ieu mah atuh ieu mah. Bantuan biar tadi bantuan. Aduh, aing ampun. Tah, kitu nah Langsung langsung wae atuh. urusan kami. Tah ieu make bau dieuna heula seuntik tong buakeun. Aing. Beb, tiangin andalan Beb, ku aing Beb. Sok. Cing ah. Aduh, ieu kumaha euy nya. Mana kitu Beb? Aduh, aing lobasan aduh ieu mah. Aing. Ang mukakeun eta na Beb. Tuh, leuleus segala wae deui. Teu guna-guna aing mah ieu mah nita. Cing loba, mangpu ieu. Mana sabaraha tuh anginna? Wah, itu aya 35 biasa. Heeh. Kurang. Oh, atuh. Bisa teu ukurna? Gampang atuh nya ukur mah. Nah, gampang wae kita ieu. Tuh, 35 Beb. Geus. Geus. Tutupna mana eta? Tuh tutupan ieu. Ih, kira kana tuh. Gerak pentel beuteut tutupan aneh. Iya, teh deuleuh aya Beb tah. Sok. Nah, geus. Geus itu. Bayar heula Beb. Ayeuna kieu nya. Tah ieu teh kan teh. Nu masangkeun ari pentil teh kurang. Didinya nu mayar aja. Nu mayar urang kerjaan gitu lah. Aduh. Nah, kitu Beb. Bayarna bisa dilaporkeun ku ke kantor pos. Duh. Duit lah. Tah, kitu atuh. Bayar teh ka hati Beb. Kudu kieu tah tukang tambal mah, mata kudu bisa nambal, ambe dibayar ku urang. Ai teu bisa mah urang gawe nya urang atuh geus siap lah. Atur nuhun. Anjing. Sering-sering we kieu nya, nyong dayat nya. Ayo nya. Aing bareng ieu teh panglaris euy, aduh, coba aing kudu mayar deui we. Nanaonan teh. Naon dirasa ieu si Bebeb ke aing kalah ke lumayan ya.